Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi sadaya sim kuring pikir patah manugraha pada nyagakeun hiji warta ngeunaan kejadian kebakaran nu kakara kajatena nu pasar Manis Ciamis. Dua 27 Februari 2025 hiji musibah kebakaran lumangsung di pasar Manis Ciamis. Kira-kira tanpa opat syok-syok. Seuneu eumitian hurung ti salah sahiji kios anu disangka asalna tina kosmetik anu seuseup. Ku sabab kios anu bahan bangunanna tina kali sarta loba barang anu gampang hurung sehingga gampang nyebar ka kios-kios sejenna. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Ciamis ganteng nyampeukeun ka tempat kejadian jang ngajalankeun usaha mareman seuneu salila kurang leuwih hiji jam. Dina kajayaan eta 15 kios leungit kabakar sarta karugian ditaksir nga total leuwih ti 150 juta. Sanajan tak aya korban jiwa tapi loba padagang anu ngalaman karugian anu teu saeutik lantaran barang daganganna leungit kabakar. Sanggeus kejadian, eta pemerintah Kabupaten Ciamis langsung ngalaksanakeun tindakan darurat saperti nyiapkeun kios darurat pikeun padagang anu katampuan musibah. Sarta Gubernur Jawa Barat ngaranggarakeun bantuan pikeun ngatarikeun perbaikan pasar pemerintah oge ngingetan kasadaya warga jeung pedagang supaya leuwih waspada dina ngagunakeun alat-alat listrik sarta leuwih hati-hati sangkan kejadian sarupa henteu kajadian deui di wangsa nu bakal datang.